Pas mana gue? Geus ngobor. Ngobar. Heeh. Ngobar manuk kan? Heeh. Menang. Teu nya teh. Kade mana yang boga bedia kieu euy. Heeh. Sabaraha meuli nu kieu? Eta teh nu mamang urang cenah kamari teh meulina teh 500 nya. 500. Heeh. Urang ge hayang euy. Yang paragi ulin kalau beung. Rek mana tuh maneh? Ka Caira modalna. Modal. Heeh. Gagah euy. Paragi ngobar Cikukur. Itu ningan jelema teh tuh. Teangan tadi eueuh wae jelema teh. Mana tuh duit teh? Aing euy can aya. Urang keur butuh ye. Janji sapoe teh belum saminggu. Can aya wae teh kumaha mah. Oh nyata meleset kamari urang rek cair teh. Jadi can cair keneh wae nya. Eta ning gebuk ka dia? Nu batur ieu mah. Wah, bohong anyam bedia kabeuli mayar hutang teu kebayar. Nu batur ya. Wah. Kurang maena kieu, bedia anak kurang cokot. Utang lunas. Kumaha tah? Utang lunas. Oke lah. Itulah. Eta mah halus beureun anak ayat mahal itu mah. Utang orang kamari teh Bang 300.000 pan. Ieu mah 500.000. Kapan perjanjian? Anak sapoe meureun ieu saminggu pan can mayar bae. Oh lah gawe kitu urang rek diheula rek dahar heula. Heeh. Bun, ngali urang boga bede anyar nya. Halusnya. Mana itu sok aku-akuna. Maneh mah teu percaya. Urang ngobrol manuk ya? Kepada orang karek dia balik dia. Dia orang balik ka. Ieu mah urang. Tadi mau urang nuan pas. Urang ieu. Nu mamang maneh kumaha? Ieu mah nu urang pamayar hutang di Mang Barnet. Pan ieu mah nu mamang urangan. Tadi teh sebat urang modal cekalan aku Mang Barnet. Bener ya teh Gun? Apa wae Mang Barnet atuh da. Aing sakatipu di wae. Pan kieu Gun. Maneh teh bukan hutang ka urang. Sugan teh bedil teh nu manehna, mata kurang teh dicokot we. Pan ieu mah nu mamang urang. Aing sakatipu di wae.